siang ieu banggi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipihara pisan kuring siang kalian urang lajengkeun kana carios anu judulna nyaeta Mustika Arca Mas. Bagian kahijinya kita carios Mustika Arca Mas. Moga urang kawitan bae. Bebukaning carios. Jigana halodo panjang teh sok aya di unggal zaman. Uduwe aya mangsa katiga anu leuwih ti misti malah sok aya halodo nu lilana naon 8 bulan. Atuh lamun aya kajadian kitu teh balukarna rupa-rupa pikeun jalma leutik mangrupa hiji ujian hirup. Nah sabar atawa moal. Lamun aya kajadian kitu atuh pikeun anu beunghar ge sarua bae. Ieu mangrupa hiji ujian anu berat. Pikeun naker kaimanan hiji jalma anu boga harta nah harek inget ka jalma leutik atawa moal. Kumaha sikepna lamun nempo papada hirupna manggih katunggaraan alatan teu manggih dahar. Ieu bisa dititenan ku sadarea da pada boga ukuran. Tapi anu jadi bahan carita di dieu lain perkara iman jeung rasa perasaan, tapi aya di hiji perkara anu jadi mata holang kana ngawujudna hiji lalakon atawa hiji carita anu bakal dipedar ayeuna. Lamun aya katiga anu panjang mana komo lamun hampir 8 bulan mah akibatna teh kacida pisan eta teh matak beratna. Lantaran kahirupan jalma teh asa karasa beratna utama nama ku jalma nu hirup leutik. Sabab dina mangsa kitu atawa lamun tas aya halodok kitu sok disusul ku usum paceklik anu banget. Lantaran pikeun rakyat leutik nu aya di pakampungan mah kaayaan kitu teh kacida matak beratna. Da puguh henteu aya pakulian, sawah delaan, susukan saraat, atuh huma henteu bisa dipelakan, palawija henteu kaala, tatanen teu kapimilik lantaran kabeh garing teu kacayan. Malah balung ge loba nu saat. Atuh ku jalan kitu rakyat nu hirupna kurah koreh cok mah lapur henteu bisa ngoreh keur dahareun poe eta. Anu ngarasa ripuh lain ngan jalma wungkul. Najan sasatoan ge sarua deui. Lantaran jukutna gararing. Atuh puguh jadi kurang nyatu awakna kuru. Najan diangun ge ngan ukur ngahakanan jukut garing tambah henteu manggih teuing. Ari pacabakan urang kampung hiji-hijina anu bisa keneh dijalankeun ngan saukur ngalasuluh kitu ge teu jadi duit lantaran ngajualna jauh ka kota. Atuh ngan ukur beleumeun sorangan lamun si dulu isuk-isuk bari ngariung hau seeng nyang sereng taya eusian darek nyangu teu aya beas. Minang kagagantina teh ngan ukur ngulup sampu kitu ge geus hese dina mangsa kitu mah. Dina kaayaan nu sarupa kitu di hiji kampung nu aya di pagunungan nu katelah lembur sukarena aya hiji kulawarga miskin keur miskin teh ku harta miskin deui ku kulawarga dangan aya duaan anak jeung bapa. Sabab nu jadi indung namah geus lila tilar dunya ninggalkeun anak awewe hiji nu dingaranan Nyi Suwarni nu umurna geus 12 taun malah mah geus rumaja putri. Ari wandana kawas anu teu pantes aya di kampung lantaran rupana mah teu eleh ku anak menak. Estu geulis lain populasan endah bawati kudrat
ngan bae henteu kasipuh ku papakean da puguh hirupna teh sagala walurat. Sasat kokoro nyesok malara trosa miskina teh kabina-bina teu aya anu nandingan di lembur eta mah. Ari nu jadi bapana katelah temang samid hiji jalma tengah tubuh pangawakanana jangkung kuru jeung darakil. Maklum sajabana aya di pagunungan teh apan hirupna teh kacida pisan malaratna. Ditambah deui ku usum pacakelik anu kacida bangetna. Buku bae bekiripuh estu hirup teuneut paeh teu hos. Nganajan bari jeung kitu ge Mang Samid teh jeung Nyi Suwarni tara aral subaha, tara nyalahkeun kana nasib, tara kukulutus atawa ngarasa pondok harapan. Kayan kitu teh estu dianggap hiji cocoba, dianggap hiji takdir ti Allah, kadar ti pangeran anu kudu ditalimakeun kalayan sobar kau umatna. Anu matak hirupna teh najan sangsara jeung balang sakoge tara aya basa aral subaha. Dina hiji poe kabeneran isuk-isuk kirawan si Hadit Moyan, Mang Samid jeung Nyi Suwarni dariuk di pawon. Bari ngaharipan hawu anu ngagedur ku seuneu, saeng-saheng tapi teu aya teu nyeupanna naon dan teu aya pasakeun. Mirun seuneu soteh ngan sakadar tamba ti hiseun bae. Sik pangyokotkeun batok Nyai, Bapa rek ninyu enteh daun ieu teh. Kabeneran aya saeutik deui meunang narukan basa di sisi rumah anu barala. Lumayan ulah herang teuing atuh. Mang Samid mimiti kadenge nyarita. Kituna bari ngareret ka Nyi Suwarni anu keur ngahuleung semu bingung. Nyi Suwarni tengah jawab jeung bae nangtung sarta terus ngadongkang batok paranti wadasai. Song dibikeun ka bapana bari nyarita. Ari bapa, tas di mana atuh kamari teh Pak? Nah geuning manika sonton pisan mulihna. Jeung tibatan matak sape memending cari we di bumi Pak. Ari Nyai. Satadina mah sugan we aya milik, aya dahareun nu bisa diala atawa dibawa ka imah. Ya bapak tengah aja ulin ka kontrak. Tapi di kontrak deh taya nu beunang di dahar. Nu kapanggih tengah ukur buah enteh. Terus bapak teh balik deui ngan samemehna ngaranjah. Nya maksud teh ngaranjah heula ka rumah. Isuganane aya keneh ka daharam nu bisa dial. Tapi sarua geus aya nanaon. Malah hamani ledug tebak bagong. Jigana mah bagong ge kakurangan ku hakaneun. Da buktina bogol cau ge di harakanan geuning. Tak kitu maksud gapa teh. Nu matak ngajan bari jeung bulit ge. Tetep we bapak teh ngider. Ngan hanja ka teu mawa hasil geuning. Kitu ceuk Mang Samid bari terus nangtung gap kana payung, terus nyiuk bedan gap kana gayung, terus nyiuk cai tina seeng. Sarta dipake ninyuh enteh daun tea dina batok. Nyi Suwarni ditutup semua alum. Ngarasa watir nempo bapana kitu teh. Padahal dirina ge sarua bae pikarunyangeun batur. Upami ayeuna bade angkat ka mana bapak teh? Kanggo naon atuh Pak? Nyadiakeun sarangka. Jiga-jiga bade ngalagadung. Bener Nyai. Ngan sakitu jawabna gek diuk deui dina jejodog. Panuna molohok kana seuneu anu hurung di jero hawu. Bade sareng saha angkatna Pak? Kade ulah nyarira. Abdi mah ngarasa melang, margi kahalanganana ge abdi teh manggih beja. Aya anu keur ngalagadung di dodoho ku maung tutul. Ngan untung we duaan cenah atuh salamat. Da aya anu ngabejaan terus kalabur. Da bapak ge kitu, omat ulah nyarila Pak.
Kedah aya rencang ngarah aman jeung tohon cewang teuing. Nya bapa ge geus ngadenge beja eta teh. Udah bener eta teh aya. Sarta anu didodoh ku maung teh lain ngan manehna bae. Nu sejenna ge aya deui da puguh lain saurang sok ngalagadung teh. Tapi najan kitu ge da puguh butuh nya tetep we loba anu ngarala gadung kaleuweung. Malah bapa gerek ngala ayeuna tapi moal kanu jauh da boga tutundaan anu moal kapanggih ku batur. Ari inditna arek duaan jeung si Saram da bareto basa manggihan teh jeung manehna atuh teu bisa ku sorangan ngalana teh. Geun nyai malah teu kudu salempang da bapa ge moal gagabah cicing we di imah bisi aya nanaon di dieu jeung di bapa teh teu tega nempona lamun nyai kitu sok kukurubutan kaleuweung. Damun bapa hirupna senang mah nyai teh ulah sok ngider kaleuweung melang bisi aya bahaya da geuning loba sato anu galak anu matak bahaya kana jiwa nyai. Kitu cenah ceuk Mang Samid tenang pisan nyaritana. Tapi tenang oge lain tenang bunga ieu mah pacampur jeung bingung teh. Nuhun atuh ari kitu mah. Daleres abdi teh tes sape Pak. Upami teh karunya ka bapa mah abdi ge sieun ulin kaleuweung teh. Ari hasilna ngan saukur menang takokak anu pareot atawa buah saninten anu saeutik. Atuh manisok sape abdi teh da pagawean teh tara saimbang jeung hasilna. Kitu ceuk Nyi Suwarni maningali Mbak da nya bet beuki karasa bae hirupna teh. Hirup dina mangsa harita mani asa dina neraka bae lamun geus nyaho mah. Da puguh anu kasebut katunggaraan teh manitara aya saatna. Estu pasusul-susul teu pisan aya kendatna. Ari Mang Samid jempe sakedeung manehna kalakah ngarahu kawas anu susah pisan. Henteu puguh pikiraneunana da puguh bingung teh taya tungtungna jeung deui dina mangsa harita mah anu ngarasa ripuh teh lain Mang Samid bae najan tatanggana ge loba anu kitu. Malah anu biasana kahirupan rada beunta ge harita mah sarua ngarasa welit ku rejeki. Pek atuh dagoan heula nyai. Bapa marek indit mengpeng isu keneh sugan we si Saram can indit dajang jina marek ngadagoan cenah. Jumbang Samid nangtung tapi can waka incah panonna melong ka anakna. Nah atuh sanes dileut heula saina Pak. Rek dibekal eta teh rek diasupkeun kana botol sabab besok hanaang lamun dileuweung nyaleuheung mun deukeut kana susukan nu aya caian da sakapeung masuk jauh ka tempat cai. Atuh ripuh mun aya nginum teh tara aya pisan nu bisa nulungan. Kitu ceuk Mang Samid bari terus harita asup ka jero imah. Nyi Suwarni nurutan nangtung sarta hideung nyadiakeun cai enteh dina botol. Nya sanggis beres dideketkeun jeung bedog anu sok dibawa ka leuweung. Teli lagi Mang Samid geus tarapti malah mah geus make baju paranti ka leuweung pok harita nyarita deui. Bapa marek indit kade di imah sing ati-ati nya bisi kauruan sawaina mah banget keneh halodona bisi aya seunut nu hibar ti hawu. Urang teh kudu hati-hati bisi imah urang anu butut jeung leutik teh bea liakan kiseun apan bakal nambahan sangsara pikeun urang mah. Mangga Pak hatur nuhun kana piwijang ti Bapa. Mangga atuh wilujeng angkat sarta sing salamet salami aya di leuweung. Jawab Nyi Suwarni bari nuturkeun bapana kaluar ti imah. Gap Mang Samid teh kana carangka terus harita mariksa heula eusina. Sanggis tarapti terus indit.
Nyi Suwarni harita ditutup kawas anu ngarasa melang nempo waruga bapana kitu teh. Hate Nyi Suwarni maningara kacak asa perih sijeng nalangsa bet beak ku sorangan. Sangsara teh da batur mah geningan asa teh kitu-kitu teuing najan sangsara ge henteu kawas bapana teuing. Akhirna Nyi Suwarni ngomong sorangan. Narek nepi ka iraha kieu teh atuh. Sik atuh Gusti. Geura lungsurkeun hiji pitulung kanggo jisim abdi sareng pun bapa. Geura pungkas katunggaraan abdi teh sarta geura lungsurkeun hujan anu nyandak rejeki ka sadayana umat Gusti. Mugi-mugi kulungsurna hujan mah katunggaraan abdi sadaya teh tiasa ngirangan. Henteu aya deui nu tiasa ngalungsurkeun hujan ka jabi ti Gusti. Nyi Suwarni nusap beungeut terus harita tanggah ka langit. Tetela masih keneh lenglang mani bengras. Di wetan sang surya mani bersih, cahayana nyorot mani bengras pisan. Harita mah can aya tanda-tanda rek hujan. Katiga teh jigana panjang keneh sarta halodo can rek lekasan. Sabab mega nu aya ge barodas jeung ipis pisan. Beki beurang hawa teh karasana panas. Pantes pisan dina usum halodo mah mata kelalieur laleneng, mata koream lumampah. Jalma-jalma nu araya di lembur teh asa teu betah. Loba anu indit kaleuweung tapi lain digawe najan kaleuweung ge dengan saukur niiskeun pikir bari nyingkahan hawa anu nyongkam panas. Di leuweung mah hawa teh rada tiis, malah mah seger jeung matak betah lantaran ieuh ku tatangkalan. Nu matak kacida pentingna miara tatangkalan teh ngarah leuweung henteu gunul da mangfaatna mah moal keur saha deui tangtu karasa ku manusa keneh. Tapi masih keneh loba jalma anu can ngarti kana mangfaatna tatangkalan. Muga-muga we ku ayana katiga panjang teh sing jadi panggring ngarah nu can nyaho jadi nyaho, nu can ngarti jadi ngarti, sarta daek ngerieuh mika deudeuh kana tutuwuhan. Suwarni harita teh boga pikiran rek ulin bae ka sisi leuweung atawa kanu rada anggang ti lembur ngarah teu karasa teuing panasna hawa di lembur. Atuh teu talangke dadi imah ge daya pagawean terus wae mariksa heula hawu manehna. Sanggeusna tetela daya ruhak anu katinggalin terus bae Nyi Suwarni kaluar ti imahna. Teu aya salahna lamun aing ulin ka leuweung anu deukeut ngan sakadar arek niis bari nyawang pamandangan anu aya di lebak. Keun wae di imah mah moal aya nanaon, moal aya bangsat da eueuh bawaeunana, moal aya tatamu da teu boga baraya anu jauh. Paling ge tatangga anu menta gula atawa uyah keur metis. Tapi da teu boga aing ge rek ini we. Kalau yung Nyi Suwarni harita indit manehna ngagandung bobogoh leutik bisi butuh keur wadah. Da sahanu nyaho lamun dipanyabaan aya rejeki. Lamun teu mawa wadah masok hese mawana. Jeung di asa teu puguh. Lamun indit kaleuweung bari jeung kepat jiga ronggeng mah moal pantes ka tempona. Najan rek ulin ge kudu we aya nu dibawa geus puguh ari pakarang. Lamun di lembur sukarena nyaritakeun kasangsaraan jalma miskin, ari di tempat sejen mah beda deui. Sabab mangsa harita teh najan usum paceklik anu banget
sarta usum halodo nu kasida tarikna, ari pikeun jalma beunghar mah teu matak jadi halangan. Sabab teu kudu mikiran beas, da loba pare di leuit. Henteu kudu mikiran kuli, sabab duit henteu kurang. Sagala geus cukup sesadiaan ti baheula. Atuh tara aya basa kurang dahar, eueuh basa bingung keur kajoeun, da geus sagala nyampak moal disebut beunghar lamun teu sagala sadia mah. Ari nu rek dicaturkeun dina ieu carita, nyatana hiji kulawarga beunghar nu aya di hiji lembur nu ngaranna Lembur Karang Nangka. Lembur Karang Nangka anu pernahna memang rada jauh ti lembur Sukarenah mah. Da di jalanna ge lamun lumampah leumpang bakal meakeun waktu satengah poe. Ari nu dicaturkeun teh anu ngaran Mbah Sadar. Jalma nu kasohor beunghar di Karang Nangka mah da henteu aya anu mapakan kana kabeungharanana. Ceuk paribasa teh mah estu luhur kuta gede dunya, buncir leuit loba duit, loba ketan loba keton, bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Atuh henteu aya kakurangan, najan baturna nu salembur ge henteu aya nu wani ngaleuwihan kana kabeungharan Mbah Sadar. Malah dina mangsa harita ge batur sangsara akibat paceklik banget teh Mbah Sadar mah teu ngarasa kitu. Malah boga niat rek hajat rongkah cenah, rek ria-ria ngawur-ngawur harta banda keur nganteur ka hayangna. Ari nu jadi sababna Mbah Sadar teh boga anak dua, lalaki hiji dingaranan Yakub sarta geus sawawa, malah mah geus ligar mun kembang teh mah umurna hampir 20 tahun. Tapi tak can boga pamajikan, ngan sababna can kanyahoan nah teu payu atawa memang can boga niat kawin. Hal eta teh teu aya nu nyaho sarta teu aya anu leukeun ditenan. Ari adina awewe kaayaanana teh estu sabarikna pisan. Bubuhan hiji awewe manehna mah geus siap rek dikawinkeun. Pisa lakina geus lila ngadagoan tapi can waka dikawinkeun lantaran lanceukna can kawin. Jadi zaman harita mah mangrupa hiji halangan anu berat moal bisa dilarung kitu bae. Ari adina Yakub teh dingaranan Nyi Ermi, hiji parawan anu keur meujeunna remaja putri. Loba nu mikahayang ka manehna, da puguh sajawana ti geulis teh oge apan anak nu beunghar, nyatana putra Mbah Sadar nu kakoncara jegun. Atuh bujeng-bujeng ti golongan rakyat leutik ngan bati hayang wungkul bae rakyat leutik mah. Mbah Sadar geus lila ngarencanakeun hajat teh, tapi can bisa dijalankeun lantaran lamun Nyi Ermi dikawinkeun, tangtu bakal ngarungha lanceukna. Tayeu teh hiji panghalang anu hese mikiranana pikeun Mbah Sadar mah. Dan nurutkeun kepercayaan kolot zaman harita, moal matak hade lamun hiji budak lalaki kapihlaan kawin ku adina. Nu matak bingungeun Mbah Sadar teh. Kitu di bojona Mbah Sadar nu katelah Ibu Iin. Sarwa dingarasa susah jeung bingung. Lantaran Yakub mah can boga papacangan apan. Dina hiji mangsa kebeneran harita pasosore, keluarga Mbah Sadar karumpul di patengahan, bari ngariung sepancau nangka. Anu aya teh lain ngan Mbah Sadar jeung anak bojona bae, tapi badigana ge nu katelah manglintrik ge aya di dinya. Harita teh Mbah Sadar diuk sakorsi jeung Bu Iin. Nyi Ermi misahkeun sorangan, Yakub ge misah diukna. Malah manglintrik ge diukna misah, tapi teu jauh darek diajak badamu. Prak atuh geurang ngamimitian badami teh Abah mengpengariung ariung kabeh. Sapsuk hese geuningan ari kumpul teh. Si Nyai geus aya, si Ujang geus aya, Mang Lintrik geus aya.
tak lantaran kitu rek kadaguan naon deui sok urang ngamimitian digawe ayeuna mah. Buin ngamitian muka obrolan sedengkeun Basadar jeung anakna anu sing narenghap harita. Panonna selidaret sedengkeun Mang Lintrik mah nyanengeh bae Sri Leutik. Hayu urang ngamimitian. Sebab ieu perkara teh kudu buru-buru ieu teh dibadamikeun. Jadi sararea kudu ngarti sarta kudu milu mikiran ieu. Basadar ngarandeg heula nyaritana. Terus maremban heula kuntung anu geus pondok. Anakna anu dua caya nu nyarita tapi hatena mah dua nana oge geus ngarti kana naon-naon anu bakal dibadamikeun harita. Ngan Mang Lintrik anu can pati ngarti teh. Tapi can waka mikir manehna mah diuk bae harita bari tenang. Ieu barudak. Utamana maka maneh Yakub. Abah teh geus kacida bingungna teh. Lantaran kana mangsana kawinan geus deukeut ya teh. Jadi kudu ngalarti we. Nya kudu ngarti salerea serta kudu milu mikiran kana hal ieu. Lamun diitung ku poe teh mah ieu teh moal leuwih ti salawe poe deui. Sedengkeun abah jeung pibesaneun geus pahit pasini ieu teh. Yen bakal ngawinkeun si Nyai Kajang Jumadi. Tapi abah teh kacida bingungna ieu teh. Lantaran si Nyai teh moal waka bisa dikawinkeun lamun maneh can kawin Yakub. Datang tu maneh teh embung di rungha, da ku abah gigis ka harti. Bener atawa teu Kub? Basadar nyelang heula tumanya ka Yakub. Nu harita keur calohok ngabandungan bapana. Teu salah bah. Kuringa teu suka lamun kudu di rungha teh. Malah kuring teh geus sabaraha kali nyarita ka Ermi jeung bebe jaka mah yen kuring mung di rungha. Kana jaka abah mah rusuh teuing. Mage geus ngajangjikeun rek kawin sagala rupa, padahal mah sabar we heula. Kitu cenah ceuk Yakub. Jiga anu nganaha-naha lantaran manehna teu satuju kana kaputusan nu dicokot ku bapana. Tapi da geus kapalang moal bisa diganti deui kapaksa salerea kudu bingung. Ulah gegelendeng ka abah. Sebab geus 2 kali abah teh minta kasaluyuan ti maneh. Tapi maneh tara ngajawab nu bener. Nu matak ayeuna ngahaja abah ngundang ka marane sarta sakalian jeung Mang Lintrik. Ari maksudna marek ngabadi ngadamikeun deui perkara ieu. Ayeuna mah kieu we Kub, perkara kasalahan abah geus ditarimakeun ku abah teh. Sabab memang ieu teh kasalahan abah. Tapi lain hatina gagabah dina nangtukeun hiji kaputusan. Sabab ieu geus dipikiran untung jeung rugina. Ayeuna mah ulah nyalahkeun bae ka abah, mending abah tulungan. Kumaha carana sangkan abah teh kawiwirangan. Lantaran lamun ngabedokeun kawin terek di kamanakeun sirah abah. Kudu ka mana nyumputkeun beungeut. Lantaran anu usul ti heula sangkan buru-buru kawin teh abah. Sedengkeun lamun abah ngabatalkeun rencana ti heula, tangtu harkat derajat abah bakal ngagejeret. Mun abah kawirangan, tangtu anak ge wirang, indung wirang, bapa wirang, Mang Lintrik wirang. Nunggu akhirna sararea bakal warirang. Basadar melohok kana beungeut Yakub. Sedengkeun Buiin jeung Nyi Ermi najan bingung ge bisa kene Sri Leutik. Ari Mang Lintrik untuk ngabarakatak selina henteu milu bingung manehna mah.
Basadar melohok karena beungit Yakub, sedengkeun Bu Iin jeung Nyi Ermi najan bingung ge bisa kene srilit. Ari Mang Lintrik ngabarakat aksu dina tarik temilu bingung manehna mah. Ari agan, naha make aya warirang sagala gan. Atuh bau gunung bitu aya warirang mah mata klieur jeung mata ngambok. Ih nya heueuh euy. Ieu mah lamun Abah kawiwirangan bakal bau jiga warirang. Mata klieur jeung matak sebal. Nu matak ulah jadi warirang, kudu kumaha mikiranana. Cik salerea milu mikiran, na tega nu jadi bapa, jadi warirang. Pan Abah wirang mah anak ge milu wirang meureun. Cik Basadar bari tetep tenang. Bang Lintrik ngangkur seuri manehna mah teu wani milu mutuskeun dacan dipenta ku Basadar. Sedengkeun Yakub jeung Nyi Ermi mani ngahulang kitu deui Bu Iin tiluanana mikir ulang nakar. Coba ku Yakub pikir Abah teh di lembur karang nangka magis ka sohor-sohor ku beungharna ieu teh. Sohor ku jegudna, sohor ku pangaruhna di masyarakat. Sarta sararea pada ngahargaan ke Abah. Henteu aya nu nganggap remeh ka Abah teh. Tapi ngahargaan sararea ge. Ta ayeuna ieu lamun Abah nepi ka ngagagalkeun atawa teu ngajalankeun kana waktuna kawinan, tangtu harkat derajat Abah teh turun. Malah moal buah bakal pada ngaromongkeun sarta moal aya dinu percaya ka Abah. Tagulan terang kitu pikeun ngajaga kawibawaan Abah, pikeun ngahargaan ka diri Abah, sarta pikeun ngabelaan derajat Abah. Yakub kudu karunya ka Abah, kudu nurut kana kahayang Abah, sarta kudu ridho di rumah ku Ermi. Da geus kitu kanyataanana, ku Yakub teh kudu ditarima kalayan kasabaran. Memang Abah ge nyaho yen hal ieu teh lamun dipaksakeun bakal goreng akibatna pikeun Yakub. Tapi sing percaya Abah rek nyumpona naon bae nu dipikahayang ku Yakub. Hikaina geura jawab, nah harido atawa henteu lamun Yakub deurung hal ku Ermi. Basadar nanya ka Yakub, panonna neuteuk manis seukeut. Kawas nu hayang nembus kana dada Yakub anu keur baluung. Bakat ku bingung teh. Ari Yakub barita can ngajawab kalapok Bu Iin milu nempas sarta nyerang ka Basadar. Ari Abah kumaha ieu teh? Atuh salah ari nanya kitu ka Yakub mah. Sabjinisna moal sukaeun moal ridoeun jeung dikuring oge nu jadi indungna teu ridho. Sabab lamun hiji anak lalaki di runghal bakal mawa akibat nu kasida gorengna pikeun dirina. Piraku Abah poho deui? Teu poho deui eta ge. Udah bagi ngarti kana urusan eta mah. Tapi naon nu dimaksud ku ibuna teh cik-cik terangkeun ka Abah? Kieu Bah, ayeuna mah ulah nanya kitu ka Yakub, sabab najan Yakub ridho ge kuring mah moal ngidinan. Ieu perkawinan tetep kudu dijalankeun, janji jeung ramana Jang Jumadi kudu dijalankeun. Ngan Yakub mah tetep teu meunang di rumah, sabab kuring salaku indungna teh suka. Bu Iin mani tegas nyaritana, malah membari pepeta gagah nakar. Atuh mani ngahulung Basadar teh. Ari Yakub sidireret jeung Ermi, ngan teh aya nu nyarita kala ngaharuleng semu bingung. Antuk nama anu debate lain anak jeung bapa tapi salaki jeung pamajikan. Ibu mah jiga nu liur, rek kumaha bisana atuh. Lamun ngawinkeun Nyi Ermi bari jeung ulah ngarungha. Apan tadi geus disebutkeun kana waktuna kawin teh moal kurang ti salawe poe deui. Jadi rek kumaha petana lamun kieu? Na kudu kumaha akalna? Na kudu ngawinkeun heula Yakub atawa kumaha ieu? Cek Basadar ada mencereng. Nya kitu ayeuna mah teh aya di nu bakal jadi syaratna kajaba kudu ngawinkeun heula Yakub samemeh ngawinkeun Ermi. Taku jalan kitu segala rupana bakal beres. Si Nyai bakal laksana kawin, atuh urang moal jadi warirang, sarta Yakub moal karunghal pan beres. Beres-beres 70.
apaan eta teh teu gampang. Basadar baeud ari Ermi jeung Yakub cing darenghap bangun singgah. Sedengkeun Mang Lintrik beuki ngarti kana kaayaan harita. Ayeuna mah manehna daria pisan ngabandungan anu badami. Maneh henteu ngiceup-ngiceup. Abah mah lain kawas salaki wae, nah matak naon mun jalankeun heula eta. Sok badamikeun jeung Yakub buat geus bogaeun kabogoh ayeuna mah. Pilaku lalaki henteu payu ka awewe onaman. Ibu Iin keukeuh harita mani nyureng, Basadar ngusap beungeut kawas mikeun amarah. Ngarah babadamian bisa lumbangsun kalayan lancar, teu dibarengan ku panas hate. Sabab mun kitu badami teh moal bener, pok nyarita deui leuleuy. Kaharti ari palebah dinya nama. Tapi sing inget ibuna, Yakub teh geus sabaraha kali ku abah ditanya ari jawabanana sarua bae. Taina hayu urang bandungana kumaha jawaban Yakub teh atuh. Jep jarempe heula sakedeung ari Yakub rumenghap bari ngaleper tandana bingung. Sabisi yakin bapana bakal nanya deui tina urusan kabogoh atawa papasanganana. Boten papacanganana. Mangkaning can meunang keneh bae. Sok atuh geura tanya ngarah puguh pikiranana, mun geus boga nuhun da eta nu diseja. Atuh mun can boga ku dipikiran kumaha carana sangkan boga. Ulah cukup ku eueuh da moal tungtungna. Sok ari kudu didunghal mah teu satuju kuring mah. Kitu ceuk Bu Iin negaskeun di pamandeganana, manipok dipok dinyebut henteu satuju. Heug atuh urang tanya du bener. Cik kumaha Kub? Kumaha ieu? Nagis boga atawa acan papacangan teh? Pira ku teu meunang wae. Urang tanya nu bener, cik kumaha Kub? Nagis boga tawa acan papacangan teh. Pira ku teu meunang wae apan loba awewe teh. Di lemur ieu ge mani raya. Pamodi lemur nu sajen mah. Bejana mani aya ratusna parawan jeung rana atuh cenah. Ceuk Basadar bari malaung ka Yakub. Nu harita katara rada pias bangun leuwas. Teu salah bah. Awewe maloba, malah leuwih ti loba. Sab teu kabilang lobana tapi Yakub bari rada gugup manehna bingung. Tong gugup da lain nyarita jeung jaksa, sok terangkeun. Sing bener, ame puguh pikiranana urang badamikeun deui babarengan. Ceuk Bu Iin, jiga teu sabarna keur mata leuwaseun pikeun Yakub mah. Can meunang bah. Hese pisan neangan awewe teh. Jawab Yakub bari terus tungkul manehna ngarasa era. Ari sabab geus kungsi ngomong ka Basadar yen neangan babari mah gampang. Yen sapoe 5 oge bisa cenah. Tapi buktina ayeuna geus 2 bulan neangan papacangan can aya keneh bae. Malah mah kalakah jarauh awewe oge. Bu nah, ari maneh balat-balat teuing Yakub. Da kumaha ari neangan awewe teh atuh. Da abah mah ieu baheula sapoe teh bisa meunang 7. Kitu ge meunang milihan eta teh. Da lamun sambarangan mah beu moal burung numpuk atuh. Tapi nari maneh hararese teuing. Bila kadar neangan awewe hiji maneh teu meunang wae. Padahal geus meakeun waktu nu kacidadilana. Nah mana buktina tina caritaan maneh teh. Nu matak ulah sok gagabah hari ngomong teh make jeung nyebut babari segala rupa. Ho, na kumaha atuh neanganana? Kawas lain laki wae jiga teu boga modal wae hirup teh. Piraku teh bisa neangan awewe hiji-hiji acan. Balet teh beakeun tinggu sorangan bodoh teh kabina-bina. Ceuk Bu Iin harita nyarita kawas nu keuheul ka anakna nu bodoh. Teu bisa neangan awewe.
Atuh eraeun Yakub teh mani bareureum beungeutna ceulina oge euceuy. Nyarita kawas nu keheul ka anakna nu bodoh teu bisa neangan awewe. Atuh eraeun Yakub teh mani bareureum beungeutna ceulina euceuy. Lah, nya eta atuh bah, kuring teh kacida susahna. Tantran geus lila neangan awewe tetapi henteu aya nu nyangut. Lain teu aya awewe tapi henteu aya nu daekeun. Kudu kumaha atuh lamun geus kieu, bah? Ceuk Yakub bari kalamas kalemes eraeun atuh ngahuleung Bu Iin teh. Itu liba sadar sarua bingungna lantaran anakna kacida pisan baletna. Ari Ermi mani karumenghap ngadenge caritaan lanceukna teh. Marina milu seungga sok sieun teu laksana dikawinkeun, mangkana geus paheut pasini patari janji jeung Jumadi. Tapi Nyi Ermi teu milu nyarita. Lamun kudu garecok dina hatena. Ngupat ka lanceukna nu bodoh jeung teu aya kabisa. Ke jang. Nah, atuh ari ujang teh buat bebeja kamang. Bila kadar neangan awewe, nah teh percaya kana kabisa pun mang. Wah, neangan bikang hiji mah moal kudu mulan malen. Sakali ini teh meunang. Salah ujang teh bebeja kamang atuh. Ceuk Mang Rintrik bari nyerenge panonna molohok ka Yakub jiga nu ngahina. Ah, mamang mah teu kodong mong kitu mang. Da kuring ge asa kudu kumaha usaha mah. Tapi da ari keur sepi mah tetep eti iseun. Hiji ge taya nu nyangut. Ceuk Yakub seuri era pacampur jeung keheul ku Mang Rintrik anu nganggap sepi ka Yakub. Geus teu kudu kaca carita kitu. Ayeuna mah pikiran heula anu bener. Nah kumaha lamun geus kieu Abah? Narek dipungkas ku ngahuleung wae. Cika tuh neangan akal nu hade salab kudu beres dina waktu ieu kudu kumaha carana sangkan beres. Ceuk Bu Iin kawas teu sabar hayang geura meunang kaputusan anu yakin. Ge heula ibuna ulah rusuh teuing. Kiai namanya ari mane aya keneh kasanggup pikeun neangan pibojoeun kob atawa rek narima kana nasib daek di rumah ku adi maneh. Cik jawab heula anu bener. Basadar neuteup ka Yakub, ari Yakub ngahuleung semu bingung. Tapi teu lila kitu ngageuwat ngajawab. Ulah kitu bah, da kuringa tetep mung ari kudu di rungha mah. Ayeuna mah bere waktu we keur neangan di pipa majikaneun, da aya keneh waktu kira-kira 20 poe deui. Jigana ayeuna mah moal burung hasil, boro-boro neangan hiji najan 7 ge moal burung meunang. Nya syukur atuh ari kitu mah. Ngan maneh kudu inget ayeuna teh ulah loba ting ulin euy. Jadi kudu sing soson-soson neangan awewe teh sebab barek dipake malah mun perlu pisan mah gunakeun duit nu loba. Da moal burung lalinduk awewe teh ari loba duit mah naon nu jadi susah sebab ari duit mah loba tinggal minta ka indung maneh. Mangga bah nuhun atuh lamun kitu mah keun badi bibita ku duit lah da nya atuh moal burung beunang ku duit mah. Tapi Abah kudu sabar ulah wakarusu rek ngawinkeun bisi kuring rada telat meunangna. Ceuk Yakub mani marah mah ayeuna mah aya deui harepan. Tah bener kitu beto poho teuing kami ge gunakeun duit nu loba da moal burung lalinduk geura. Bisi butuh mah bebeja buru-buru sabab geus sadia di kami. Ngan kudu bener-bener hasil. Ulah beak duit bari jeung teu aya hasilna pokona mah kajen meunang weh. Jeung tibatan teu meunang mah. Lantaran lamun teu meunang mah tak rugi. Tara pugu ngomong teh. Ya heueuh atuh. Jeung tibatan teu meunang mending keneh meunang. Basadar nempas deui. Kieu maksud teh Abah. Jeung tibatan teu meunang awewe mah leuwih hade beak duit da duit mah geus sadia loba. Jadi sanajan loba duit
anu beak ge ari awewe menang mah henteu panasaran. Sabab moal gagal rencana teh sarta yakin bakal laksana ngawinkeun si Nyai. Tak kitu maksudna mah Abah. Lamun kitu mah kaharti atuh. Jadi ayeuna teh kumaha saterusna atuh Bah? Cek Yakub gawas nu panasaran. Panonna molohok ka bapana nu rada berag ayeuna mah. Kieu Kub euy. Kulantaran kahayang maneh tetep bae nya. Nyatana embung dirungha. Tak kulantaran kitu ayeuna keneh gurang mimitian pikeun neangan awewe. Gunakeun duit sing hati-hati. Malah lamun perlu mah menta dibantuan ka Mang Lintrik. Oda manena mah geus loba pangalaman, tang teu loba pepernian dina widang neangan awewe mah. Abang ngarasa yakin bakal hasil ari dibarengan ku Mang Lintrik mah. Tapi kade sing hati-hati bisi nyalahan. Jeung dia kudu sing inget lamun teu meunang anu bener mah asal aya nu daekeun lah. Supaya basana teh mah kajenting kawin isuk pegat sore. Da ieu mangan sakadar keur tumbal bungkul. Dari geus kawin mah najan teu lana ge moal matakna naon. Moal disebut di rumah. Jadi lamun sakira SMA atawa teu aya nu daekeun asal awewe eta malah pokona masal Yakub bisa kawin ti heula. Samemeh Ermi di rapalan. Tak gitu kaputusan anak mah kumaha harti kumaneh Kub. Cek Basadar nerangkeun kaputusan Badami kanu ngariung disaksian kalayan Daria. Kaharti bahkeun lah da moal burung meunang anu moher. Rek neangan anu 1000 lilin ieu mah moal neangan anu gorek daerah atuh. Tapi dikapaksa mah teu naon. Sabab jeung tibatanku di rumah mah kajen teuing kawin sapoe. Sabab najan teu bener ge ari geus dirapalan ku Bapa Panghulu mah bari disebut karungha pan moal matak jadi panyakit. Da syukurat nu ari geus kaharti mah deui teh keur kapentingan sadarea. Tapi kumari ibuna satuju lamun kitu. Basadar ngareret ka Buin nu ari teh geus tenang di hatena. Satuju pisan nya kudu kitu ayeuna mah lantaran waktuna geus kasida santekna moal aya waktu keur milihan awewe anu geulis. Ayeuna mah asal bukti we heula sarta asal aya nu daek dikawin najan nganukul sapoeun ge teu aya halanganana hitung-hitung keur tumbal we atuh. Syukur. Mun kitu mah ieu rapat teh anggap beres lah. Ngan kari mere parentah ka Mang Rintik, Mang Lintrik. Sok Bandungan Mang. Kuring ngarek carita ka Mamang nya. Nya antara lain nama tanaga Mang Lintrik teh kacida dibutuhkeunana ieu teh. Lain bae pura ngurus sawah jeung sasatoan. Tapi ge kudu milu mikiran jeung migawe kaperluan kuring ayeuna. Mang agam. Ari mangga bade ngiringan we. Ujung-ujung kadang emutan nu kitu. Sanaos kadang ngujayan sagara sunu ge abdi mah Cek Mang Lintrik bari seuri selarea imut. Wah, sok mana wae kawas dina sandiwara ngomong teh. Dina mangsa kieu mah teu kudu kitu. Pokona mah asal boga kasanggupan we. Henteu kudu dicampuran ku janji nu can pugu. Kieu Mang Lintrik nya kulantaran kuring teh rek ngawinkeun Nyi Ermi teh. Kapaksa sadarea kudu digawe ieu teh. Sabab aya keneh hiji perkara nu jadi panghalangna. Nya ku Mamang ge meureun geus kanyahoan. Da bieu geus disawalakeun ku sadarea. Sumut leres pisan. Nu bisa lajengna kumaha gan? Ieu Mang Lintrik. Ti mimiti poe ieu nya. Mamang kudu ngabantu ka si Yakub bantuan neangan ti pamajikanun lantaran rek dikawinkeun. Tapi awewena can aya. Kuring jeung sakulawarga mercayakeun ka Mamang bisi anak kuring teu bisaeun. Ku Mamang kudu dibantuan sing nepikeun ka meunangnya. Perkara biaya mah ulah salempang. Lantaran bisa dia duit nu loba
jika nama mulai nu kurang da geus sadiati bareto. Jadi jeung tibatan henteu meunang mah leuwih hade beak duit asa rencana bisa beres. Da kitu nu dimaksud ku kuring teh mang. Carana mamasrahkeun ka mamang kumaha sanggup lamun kitu tah. Cek Basadar bari melong ka badegana. Kahartos agan. Mangga lah da gampil dari istri mah. Eta mah Den Yakube nu bodoh make teh nyarios ka pun mang. Da pamitrang ti kamarina mah wah ayeuna teh geus ngantai boa pada hayang ditikah ku Aden. Tapi daina mah geus kapalang. Nya sawios nu teh kalangkung malah saya bakal katulungan ku usaha mang nu ayeuna. Geunelah mang sanggem kau ngabantu ka Aden. Pokona mah asal sadia we keur eupana Den. Cek Mang Dintrik jika nu ngarasa yakin padahal mah can puguh hasil manehna ge. Kuring ge percaya ka mamang mah. Anu matak ayeuna disaur cenah ka dieu. Oh da teh bakatku percaya. Dari hindaya kepercayaan mama dibawa ngariung ke matak-matak heureun. Taina mah kitu we teu kudu loba aturan deui. Percaya ka mamang manu matak aina disaur cenah ka dieu ge bakatku percaya. Dari daya kepercayaan mah dibawa ngariung ka matak-matak heureun. Taina mah kitu we teu kudu loba aturan deui. Kumari maneh kub satuju lamun dibantuan ku Mang Dintrik. Sabun nganalkeun maneh mah bisi teu hasil deui. Satuju pisan bah. Nuhun upami kitu mah. Jawab Yakub tegas. Syukur atuh lamun kitu mah. Muga-muga we sing hasil. Taina abarek nanya ka Ermi, lagu kumaha ayeuna teh. Jang Jumadi teh geus datang di ka dia tawacan. Kumaha aya badamikeun na urang nu kudu ka ditu atawa Jang Jumadi nu rek ka dieu. Duka abah eta mah nyangakeun ka abah da Kang Jumadi mah basa ka dieu ge teh seueur saur henteu nyaurkeun perkara eta. Abdi mah moal seueur di emutan. Alim bingung sareng alim lieur. Bade masrahkeun ka abah sareng ka ibu kitu deui ka Kang Yakub. Jeung Ermi bari neuteup ka Basadar. Jaritana tata gintaya ka kagok kawas anu geus apal pisan. Teteh lah nyai mah hayang ngeunahna wae. Manimbung ngilu mikir bet hayang ngamisna wae. Teu ngarasakeun ka abah nu sagiliurna. Tapi teu naon lah danya ari panganten mah kudu tenang. Teu kudu milu riweuh bisi teu bener rumah tanggana. Ngan kade hasil hese capek pagawean abah teh ku dihargaannya. Ulah nepikeun ka matak jengkel. Malah mau ulah ngarugikeun ka kolot. Bisi mata rugi ka sadarea. Anas ayeuna abah capek ngabelaan jadi anak. Sedengkeun anakna nu geus rumah tangga kalaka teu bener. Pan teu beres eta teh. Sarua jeung teu narimakeun kana kanyah kolot. Ari kolot mah diberaan anjukna hutang. Heueuh, hayang nyugemakeun jadi anak. Ari anakna kakara kawin sabulan geus awut-awutan. Bantu lucu eta teh. Kali singget kana hal eta. Atuh tang tos abah da abdi ge teu hoyong ngarugelkeun ka abah, teu hoyong ngarugelkeun ka ibu komo ka Kang Yakub nu sakitu repotna mah. Moal kumawantun bade ngamomorekeun. Da ayeuna ge kasaksi geuning ku ayana abdi bade nikah teh salayana mah direpot. Atuh abdi ge moal bade goreng lampah beli ngarugelkeun ka sadayana abah. Cek Yermi dari apisan dan nyaan manehna mah kitu pikiranana teh rada waras ujung rada ancer utekna. Sedengkeun Yakubna nu sabenerna rada beda jeung batur panghese neangan jodoh teh. Lantaran sifatna goreng jeung deui rupa oge teu sabaraha. Nu matak susah neangan pijodohin teh. Boro-boro ngadadak
najan dilakeneh waktu nage jika nacan pugu hasil tak syukur lamun kitu mah harti karti bisan gabah nek hari geus kitu mah abah teh ngarasa bunga lantaran hati jadi tenang moal bating pikiranun ayeuna mangan kari mikiran Yakub we lah pikeun neangan awewe nu bakal dikawin ku manehna tapi eta ge rada tenang ayeuna mah sabus dipasrahkeun ka Mang Lintrik muga-muga we ajeng Mang Lintrik mah hasil jadi cek basadar bari ngadayak dak diukna gapdi kana rokok terus diseungit kalayan tenang ayeuna mah daek diudud basadar teh sebab pikirna rada tenang jeung moal loba teuing ngomong tah nya bener kitu we ayeuna mah ulah loba teuing pikiran ngan Mang Lintrik digawena kudu soson-soson pisan sabab waktuna samporet apan salah we poe teh kana purungna ngawinkeun Nyi Ermi arikeun ngawinkeun Yakub mah tangtuna ge kudu buru-buru paling telat ge 10 poe ti poe ieu Mang Lintrik dibere waktu 10 poe ku kuring awewe nu bakal jadi jodoh Yakub teh kudu buru-buru meunang mah teu kudu pipilih teuing pokona asal awewe bala nu daekeun ngaraah laksana bisi Yakub teu bogoheun manaon salahna diserahkeun deui Buin belum dimurung mere pepeling anu bangun keras ka Mang Lintrik sangkan buru-buru menang awewe pi bojoeun Yakub tapi Mang Lintrik mah teu gugup kalanya seuri moal lila neangan awewe hiji mah sabab ari ku duit mah moal burung dolog awewe oge sandiakeun ayeuna mah artosna sok udah pasrahkeun ka abdi kan ulah didila-dila ngarah ayeuna keneh tiasa dijalankeun engke liwat magrib abdi bade ngidar di dieu ceuk Mang Lintrik bangun nangtang manehna acan mikirkeun resikona da dianggapna pagawean nu enteng eta mah hog lah duit rek dibere ayeuna asal kudu bener digawena Buin terus nangtung suka pangkengna rada lila di jerona teh ari kaluar di bari mawa duit sarajut receh hungkul ngarah jiga loba meureun yo Mang sakieu we heula engke lamun kurang menta deui ka kuringnya bisi mamang hayang jajan atau perlu jajan keur ngabibita Nyi Mojang sarta ulah lebar mere duit anu loba tapi kudu hasil awewe na Mang sembuin bikin duit ka Mang Lintrik atuh geus kitu mah geua teh ditampanan ku Mang Lintrik pok ngomong bari nangeuy rajut duit ngatur nuhun agan ieu artos katam dipisan ku abdi teh da leres mani butuh abdi teh seueur bubutuh anu kedah direngsekeun ku duit ih eta mah lain keur mamang tapi keur biaya neangan awewe kadi ulah salah harti ulah dipake teu puguh nah mamang bet kitu eta Duiin harita manicuring kerasa rubas bisi disangka mere ka Mang Lintrik sumuhun ka ngomilarian pi bojoeun Jang Yakub apaan kang nyocokan pangabutuh abdi ieu teh margi kieu agan ayeuna abdi bari nepangan ka hiji istri atuh isi nu pami acuk dekil buuk gondrong suku nyeker jiga hayam mah ieu teh agan kanggo milarian pi bojoeun Jang Yakub apaan kanggo nyocokan pangabutuh abdi ieu teh margi kieu gan ayeuna abdi teh bade nepangan hiji istri atuh isi nu pami acuk dekil buuk gondrong suku nyeker jiga hayam atawa teu boga roko-roko acan apaan eta sadayana tiasa kacumpona nu pami aya atos mah tau pamitos kitu moal ngisinkeun janten panglayar teda jinding sareng seueur atos na kitu agan oh kitunya kajen atuh ari kitu mah kahati ku kuring ge sugan terek dipake teu puguh dipake roloyalan ku sorangan bari jeung teu hasil nu dimaksud
kuring mah hariwang bisi mamang ngarusak. Oh, ya moal atuh agan. Da iraha abdi ngarusak ka agan. Apaan salemina ge abdi mah ngabantu ka agan. Cek Mang Lintrik bari seuri panuna lugat leret kanu ngariung. Selarea suri tanda ngarti danya atau Mang Lintrik mah satia kadunungan. Oh kahartilah nama tuain nama gerak arinca gerak ngamimitian usaha bikin neangan awewe lagi semuju naina ge tuh panon boy gesurup sakadeng dige magrib basadar mungkas babadamian atau geus kitu mah terus bae selarea bubar serta singkoloyong nurutkeun maksudna sewang-sewangan ngan basadar anu ngajentul keneh di dinya teh pikiranna kumalayang kana waktuna hajat ngawinkeun bet geus kacipta pirameunana lantaran bakal hajat rongkah dina mangsana geus kacipta piramena dina mangsana usum paceklik selengkeun basadar teh kakara harita rek ngawinkeun mah sabab anakna ngan aya 2 ari di luar harita teh geus ampir preupan samalah lalai oge geus barijil singkalayang nyamberan rametuk jeung reungit. Harita geus ampir preupan malah lalai geus barijil singkalayang nyamberan rametuk jeung reungit sarta kadenge seragaan jeung jangkrik manireang akhirna dur kadenge serabedug magrib basadar cengkat terus kacai liwat magrib Yakub diuk sorangan ditepas malah mangahundeng jiga nu kacida bingungna lantaran kuduneangan awewe teh dina waktu 10 poe sedengkeun kaayaan manehna teh kacida matak sarikseukna lantaran sajabati goreng patu teh lampahna rada cumihin atuh awewe teh henteu aya nu daekeun nyage ka anak nu beunghar ari kitu-kitu teuing mah daya nu daek nganuntung barang keur ngahuleung kitu teh terojol aya nu datang goreng Mang Lintrik nu geus rapih menang dangdang boukna geus luwis mani beres papakeanna rapih jeung make minyak seungit sagala atuh bugu mani jiga ngora deui da biasa nama lamun pase sore teh cukup kudu sarindang sarung calana kolor ari bajuna kampret nu geus eueuh kancingan dada teh sok ngaliglag bae tapi harita mah teh kitu sabab boga tugas jadi panglayar atawa jadi utusan bakal ngadatangan mojang-mojang nu dipikahayang ku Yakub tos wareg atawa acan jang jug-jug nanya kitu Mang Lintrik teh nyebut punten atawa salam nu pantes ya barang ditanya kitu Yakub ngarenjag sasat keur ngalamun aya nu ngagebah jeung di pertanyaan ti Mang Lintrik teh kaharti tara puguh mang mah naon warag teh mang Yakub gada curingak panonna molohok ka Mang Lintrik anu ditanya can wakang ngajawab kala kaget diuk heula sanggeus senang kakara ngajawab semu ngaheureuyan sumuhun ngalamun daetan geuning ujang mah pagawean teh taya tara aya nu mangfaat ngalamun eueuh kapanggih mang teh bingung tuh damang hukum acarana neangan awewe teh sabgeus lain sakali Mang kuring teh sok jengke jeung aral duh lamun teh inget kana diri mah hayang maehan maneh bakat ku aral cek Yakub dari pisan his pamana wae nyarita teh ujang mah ulah sok kitu jang bisi katuliskeun juri lantaran eta teh lain pagawean hade matak dosa jang da bisa nulis ari jurig make dipiluhun kana urusan manusia jurig mah nya ngurus jurig we teu kudu nuliskeun urusan manusia sablain bagianana apan di lemur urang mah geus aya RT jeung tua kampung nu pulah nuliskeun jelema Yakub ngareret ka Mang Lintrik nu harita rada colohok lantaran kaget ngadenge pertanyaan Yakub anu teu sarua jeung batur
Ari ngomongna juga nuhuri tapi daria. Atuh kaciri balegugna teh pantes pisan mun teu aya awewe nu daekeun ge. Ujang mah lain kitu maksud Mang Majang. Memang salah ngomong tadi mah kieu maksud teh. Ulang ngomong nu sambarangan bisi katuliskeun malaikat. Sabab hirupna manusia teh teu jauh tina panaringaan dua malaikat. Atuh tugasna pikeun nuliskeun pagawean manusia nu hade jeung nu goreng. Ngan aya bedana. Lamun pagawean hade mah buru-buru sok dituliskeun. Boro-boro nu geus dipigawe. Najan kakaran niat tungkul ge, ari kana kahadian mah geus dituliskeun. Tapi lamun niatna dijalankeun sok ditamahan deui. Tapi beda deui jeung niat goreng tara buru-buru dicatet, ditunggu heula nepi ka dijalankeun, sisuganan teu tulus. Tak kitu adilna pangeran mah. Nu matak ulah ngomong nu teu uni bisi katuliskeun ku malaikat, pan rugi eta teh. Matak nambahan dosa jang. Sabab boga niat kitu mah teu matak nambahan kade kahadean. Anu aya mah kalakan nambahan picilakaeun sarta moal bisa ngurangan kana kasusah. Nu matak ulah gagabah hari ngomong teh. Mama sok rugas ngadengikeunana oge. Ceuk Mang Lintrik bari pepeta ari Yakub Celohok jigan unyawe ngadengikeun. Padahal mah waktosna penyekapan. Lebihna orang pungkas jika pendikeun ka dieu lah carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian katim. Atur nuhun kepada saranang wijung baturai insyaallah carios Mustika Arca Mas bagian kaopat enjing siang tabu dua orang ajing gendeng. Atur nuhun kepada saranang wijung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.